anak kita cina tuh pedah tadi budak gimana ya aku dibawa ke bengkel hecek dia nanti deh Anda mendapatkan tiket liburan untuk 2 orang aja. Abu Jadi ingat ke mantan. Jadi ingat ke mantan. Ingat ke mantan tadi dulu tak? Kenapa? Ayah menang tiket liburan 2an. Aduh, abah, ayo aku kurang indit iraha. Sudah ayah duitnya isuk dia minggu cenah. Heuh, tuh ka abi nah anu baju mah keur isuk. Daftar hari wah isuk. Aduh, ieu mah iku di alamat ieu mah. Sekungsi lila. Abah, kumaha ieu keur isukan bajuna ge ngatung kieu. Oh iya bungsa tuh teu asup, bah. Kumaha meuli baju bah keur isukan. Geus daerah mau lagi gitu mah. Kayak kalau itu tuh paling arti penting orang neangan kalau itu milihan. Asik, abah, alhamdulillah. Meuli baju anyar, senangnya dalam hati. Si Ambu lapisannya Ambu. Ayo kalau penting ah. Ayo tuh bah, ayo bah, ayo. Ayo kalau penting. Assalamualaikum, Neng. Waalaikumsalam. Aduh, kasih Mani lobak kieu, abah. Aduh, abah, ieu mani lobak kieu, abah. Mani garaya, mani bingung, ieu nu mana milihna. Ambu milih tah, ieu model anu terbaru. Nya tah saya di ambungan. Aduh, abah yang kieu, bah. Mani gaya. Ah, kumaha Ambu we sok milihan lah. Pokoknya sing gaya ulang merah pun orang tiket 2 piknik isuk. Ya ambu cobian heula. Aduh, saya. Mani gaya ieu, bah. Kantongan itu atas sarang kantong mah. Aduh, bah, ieu yang kantongna. Di atas dibungkus. Saya diambil. Aduh. Bah, bayar. Abah ngelieur ah. Isukna. Aduh. Si Ambu kalau apa miruna arisan jeung ibu-ibu gosip terus meuli baju terus meuli tas segala rupa. Jadi hantu ya. Si Ambu yang nempo sapi deh. Itu sapi nak dieu.